Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sabab man istata minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadha lil bashar wa ahsana lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Al-Qur'an wal hadis. Wallahu a'lamu bimuradihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa insyaallahu nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tipayun sabadana nyanggakeun tahiyatul islamiyah. Hayu urang sami-sami manjakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge selawat kali salam mugia didugikeun ka panutan alam baginda alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Mu'adom sahibul awqat pengatur waktu pembawa acara anu kusim kuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Ampun paralun anu kasuhun ka para guru, hampura anu kateda ka para alim ulama, nipit-nipit di para kiai kukituna salam hormat anu saageng-agengna ku abdi disanggakeun ka para kiai, ka para asatid, ka para tokoh dan pemuka agama anu hapunten teu tiasa disebutkeun nami hiji-hijina insyaallah teu ngurangi rasa takdim sineurang hormat ka mantenna anu doana sangat ku abdi dipikasuhun. Oge teu hilap nu kusim kuring dipihormat sahibul hajat. Oge teu hilap ka aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW anu sami hadir dina ieu patempatan. Teu hilap petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cibeber anu kusim kuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Peryogi ka uninga pangarsa Kibesan. Ieu teh rombongan teh di Sukanagara nama di Ciawi Tali nama garulis jeung karasep itu kan, malah dangdan nage ti poe kamari itu ngadenge beja mah aya nu dangdan ti poe mangkukna kan ngan bisi teh mah lamun aya tiungna anu dengdek meusan eta mah kedah dihapunten margi di Ciawi Tali ka dieu teh kerep ku pengkolan. Dilih aya lipstik anu pindah kana gado nyata eta kerudung naleswat. Ari sim kuring sareng rombongan mewakili keluarga besar Bapak Maman kalih Ibu Jubaedah berangkat di Kampung Sukaresmi RT 03 RW 03 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur. Berangkat di ditu teh ba'da subuh qoblah seubeuh Pak. Jadi didakwih nage hayang qoblah lohor ba'da dahar cek rombongan sanes sim kuring katanya. Manawi dina ngadugikeun ieu sambutan pemasrahan moal dilami-lami sebab tiada perkataan dan pembicaraan yang paling efektif dan konduktif kecuali perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pepatah mengatakan ikan sepat, ikan gabus, ikan tawa, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan banyak bertele-tele. Ikan sepat
ikan gabus, ikan laut, ikan tawar, lebih cepat, lebih bagus. Ini perut sudah lapar, cek rombongan tadi. Sim kuring dongkap ti ditu ka dieu, ngalut ngeuhkeui ngabandalut ngembat nyatang pinang jauh di jugjug anggang di teang. Teu aya sanes seja bade nyumponan kana janji anu pasini ti anggangna, wireh dina waktos harita teh nyimpen cariosan. Nanging sateacana niti kana acara eta langkung ti payun sim kuring atas nami anu disepuhkeun ku sadayana rombongan tamu terutami atas nami ibu ramana calon panganten pamegat nganuhunkeun kana naon rupi panampian sareng kasayan pribumi sakulawargi anu parantos nampi kalawan penghormatan anu ngabingahkeun kana manah sim kuring sadayana selaku anuna tamu. Salajengna sim kuring sadayana selaku anuna tamu bilih manawi kirang duduga periyogana, kirang sopan santun, tata titi tata basana teu akur sareng adat kabiasaan palawargi di dieu eta mah ulah kirang-kirang ngahapunten. Atuh maksad sareng tujuan angkat di kampung Sukaresmi da ari nyebatna mah di mana-mana sok disebat Ciawi Tali teh kan. Urang Cibeber nyebatna Ciawi Tali, urang Cianjur Ciawi Tali, padahal di Ciawi Tali teh aya genep KRT-an termasuk Sukaresmi. Berangkat ti ditu ka dieu maksad anu nomor kahiji sejak bade silaturahmi. Mengkeutkeun tali kadeudeuh negerakeun rasa kanyaah tilam kasono. Muga-muga ku silaturahmi ieu anu kahiji anu ngariung di dieu sing diparanjangkeun yuswa bari kersa ibadah, sing disaleueurkeun milik rezeki tur barokah. Utamina muga-muga ku wasilah ieu pertemuan teh sing terjalin kembali ukhuwah Islamiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji eta. Anu nomor kadua maksad dongkap ti Sukaresmi ka dieu teh sejak silatul wa'di bade nyumponan kana janji. Allah parantos ngadawuh dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akan janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan. Bisi di dunia ditanyakan, di akhirat ditanyakan. Janji nu disimpen cariosan dina waktos harita rek dibayar poe ayeuna. Atuh anu nomor katilu maksad sinareng tujuan keluarga besar Bapak Maman kalih Ibu Jubaidah dongkap ka dieu teh bade silatul jasadi nyanggakeun calon panganten pamegat anu wastana Jang Sopyan. Ieu Jang Sopyan teh geus teu geunah cicing Kang mun kudu bejakeun mah geus gerah hayang ka dieu. Majarkeun teh lamun peuting sok impi-impi, lamun beurang sok kabayang-bayang. Keuna kana paribasa mawa peuyeum sacarangka dibawa dikakalerkeun. Lamun peureum sok kadeuleu, lamun beuntak sok karasa teu bisa dipapalerkeun. Oh geuning ternyata Jang Sopyan teh katiir jamparing asih kacincang panah asmara cinta ku Neng Yuli di dieu. Padahal mah di Ciawi Tali teh anu hayangin ka Jang Sopyan teh leuwih ti 30 gareulis Kang. Gareulis. Tapi da ieu mah jodoh. Jodoh. Alhamdulillah jodoh dina deungeut ieuna patepang. Jang Sopyan senareng Neng Yuli muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala dina rumah tanggana sing harmonis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng peryogi kauningan kuki besan rehna ye Jang Sopyan teh halubuh jangkung ngelehkeun nu jadi inung, halubuh badak ngelehkeun nu jadi bapak, ngajegir ngelehkeun aki jeung nini. Ieu teh ngan saukur dirina hungkul almah istuning jalmi anu seperti sepi tina pangarti tuna tina pangabisa
harta teu aya, ilmu teu timu, sumawona kana bab rumah tangga masih keneh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para kasepuhan sadayana di dieu. Eta maksud anu katilu. Atuh anu nomor kaopat, maksadna berangkat ti ditu ka dieu teh seja silatul mali. Bade masrahkeun cacandakan encit sasiur bolas salamar artos saketeng oge cacandakan anu sanesna, malah upami ningal dina cacandakan mah estu mata kisinkeun margi teu jungjang jingjing bari nungtun muning teu barang bawa bari nungtun doma teu raweuh ku beungeun teu reumah ku capekeun cunduk ukur mawa curug datang ukur mawa tarang sumping ukur mawa cingir mangka curug ge curug anu bengkung tarang ge tarang anu lenang cingir ge cingir anu garing eta we nu dicacanak teh. Kukituna naon rupi anu dicanak sanaos teh acan dipasrahkeun mugi tiasa ditampi sareng mugi sing tiasa manfaat sarta dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu nomor kalima nu terakhir maksad dongkap ti ditu ka dieu teh seja silatu doa bade ngadoakeun ka ieu dua mempelai anu teu acan diakadan. Moga-moga dina rumah tanggana sing dijantenkeun rumah tangga anu panjang jodona, sing dijantenkeun rumah tangga anu harmonis, rukun, aman, damai, sejahtera, bahagia lahir batin. Cek barudak ayeuna mah samawa ari samawa teh sakinah mawadah warahmah. Eusi kalimat samawa teh panjang. Kukituna urang tamplokeun doa ku dua belah pihak. Muga-muga ieu Jang Sopian baris ngadahuk atanapi ngajatuh rami ka Neng Yuli. Muga-muga sabadana pertikahan dina rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu kibesan dipanjang-panjang kadinya lumpatna, diponok-ponok oge kadinya lumpatna. Patalis nerang waktos kapunten anu kasuhun pamungkas piatur bilih tutus langkung kepanghalang bobo sapanon sareng sapakan pun kitu dipilih aya catur anu teu kaukur aya kecap anu teu kasasar pondok nyogok panjang nyuga upamina agung cukup lumur nu kasuhun jembar hampura nu kateda. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, lamun datang waktu tuang abdi masuk alim paneri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.